Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepangli sareng simkuring Mang Ajat Sigarantang. Dina kasempatan ayeuna simkuring kaleresan mendak sato tapi hewan. Hewan teh nyaeta hewan melata, pami di Sunda mah namina teh titinggi. Tah ieu satona ya pamirsa. Tah ieu satona. Tati tinggi itu nami dukanya nami nanaon gitu tah, nami latin nama duka nami naon mung pami dina bahasa Indonesia mah itu namina teh kaki seribu. Tah kaki seribu tah ieu pamirsa tah kaki seribu tah ternyata memang suku nate teu sarebu ieu pamirsanya di dieu teh. Pami menurut pelajaran di sakola mah ieu teh panjangna teh kinten-kinten 150 mm atanapi 15 cm. 15 cm teras di dieu teh aya sababaraha ruas anu siga cincin. Tah ieu aya nu berupa cincin ieu. Cincin tah ieu nu garis-garis teh cincin pamirsa tah. Ieu cincin teras ragrag pamirsa. Lajengkeun we nya. Ieu teh cincinna teh tanapi ruasna teh aya kana sekitar 30 tah masing-masing cincin teh aya sukuan 2 pasang, berarti aya 4 suku pamirsa. Tah ieu satona tah sukuna teh bisa warna, aya nu warna beureum, aya oge anu warna koneng. Pami nu ieu mah beureum. Ieu kadaharanna biasa manehna ngadahar sayur-sayuran sareng tutuwuhan atanapi pepelakan anu hirup atanapi anu makanan-makanan sisa pamirsa. Tah urang Sunda mah sok aya tatarucingan cenah pami ieu kaondangan tah. Sato naon pami kaondangan sok datangna pang telatna. Nya ieu jawabanna titinggi. Sabab naonnya? Eta sukuna aya 1000, padahal mah teu 1000 nya pami ayeuna 30 ruas. 30 ruas atanapi 30 cincin. Berarti 30 dikali 4. 30 kali 4 120. Mung 120 suku ya. Mung 120 suku tina ieu titinggi teh. Pami bahasa Indonesia mah kluwing, pami di Sunda mah titinggi. Jadi masuk kana golongan leluwe gitu tah. Ya, kalau golongan hewan berkaki 1000 atanapi hewan berkaki 1.000.000. Urang Sunda mah biasalah garila nya ningali nu kieu teh, tapi ya aya nu gila aya nu henteu termasuk simkuring mah biasa wae gitu. Mung ieu teh saleresna mah manehna sok ngegel nya janten bahaya kade. Ayeuna sok ngegel teras aya pami disentuh, pami dicabak atanapi diganggu. Jadi perlindungan dirina teh ku morongkol. Teras pami dinu mudun mah ngagulutuk terus ngagulutuk ieu teh. Panginten sakitu we pamirsa lah ieu mah tambah iseng wae lah. Pada tos lami teu upload video teu ngadamel konten, insyaallah kapayun simkuring bade ngadamel konten deui anu langkung sae. Hatur nuhun, ulah hilap di like, share, and di subrek nya ieu channel supados kapayunna makin berkembang. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.